Siapa munafik berarti siapa awak? Dibere umur lain pakai ka Gusti Allah, dibere sehat lain pakai ka Gusti Allah, jae ge munafik nu kos kitu mah. Munafik nu kos kitu farihal mukhallafuna bimaqadihim, bunga seseriannya nama di tempatna teu daek berjuang. Bakarihu ayu jahidu, embungeun nya nama berjuang. Nah ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi diajak perang embungeun ku ari mah urang bae ieu zaman urang. Urang teh bunga tah henteu mun diajak berjuang agama di zaman urang, berjuang di zaman urang naon atuh ieu bae heulanan awak urang nu babari teu kudu make modal berjuangkeun salat 5 waktu berjamaah mun teu berjamaah ieu aya naon awak teu daek berjamaah ieu teu daek berjamaah eueuh nu dianggap ku ari teh urang anu nganggap hebat urang tah eta geus salah. Nggak salah, hebat menang tapi ngerasa hebat bahaya. Iya nu paling bahaya ge ngerasa hebat. Eueuh nu dikolotkeun ku aing, eueuh nu dideuleuh ku aing. Geus aing mah kajian mun parid bae sorangan. Tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar teh. Berjamaah teh syiar. Henteu cenah aing mah make perjalanan wali belkok sia. Wali sia. Berjamaah mun teu berjamaah tanya awak sia sih kudu teu daek berjamaah masjid dampe imamna aya aju sakitu mah tegep tapi sia teu daek bah embung aing mah kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan tah eta nafsu nu kos kitu nafsu teh nu kos kitu teh deuk iraha teh sakedeung deui cabut umur selesai perjuangkeun urang berjuang teh syiar agama atau perjuangkan ku urang teh ayo di lembur urang teh mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik. Masya Allah kan berjuang agama lamun lain ahli Allah moal kuat sebab naon kabita bae ku pamere kabita bae jeung kabongbrong ku dunia. Tapi lamun lillahi ta'ala malah ngaluarkeun berjuang teh lain dibere. Tah. Ima kiai teh lamun ceramah kan kudu dibere bae. Da dibere pan teh ceramah. Eta kos kitu. Kiai. Bensin pan. Oh. Wajar jana mah ceramah nu teu ceramah yang dibere bae. Aduh. Eta mah goblok bin tolol bin bloon bin oplo eta mah. Ya munafik kita munafik kos kitu tah. Ngahili dan la tanfiru fil hari ulah. Eta keur baheula zaman Kangjeng kebelah dina zaman sahabat zaman teh zaman urang ge ngaulah-ulah mentek lamun lain ahli Allah mal kuat sebab aya pandangan luar Allah mentek nu dihajarna ilmu tasawuf nu dihajar teh ilmu tasawuf mimiti Iqbal ngahajar tasawuf terus kebelah dieuna ngahajar tasawuf sebab naon ahli tasawuf anu kararuat berjuang ngaleungitkeun muatan lillah tasawuf lalu dihajar anu tidak rasional lah masa ibadah sebagai perasaan tidak rasional lihat Kangjeng Nabi ini ada hadisnya ini ayatnya kikituan dihajar terus tapi makin dihajar tasawuf makin muncul malah kita tawanya nama teu jahuna naon berbagai ulama modern ngahajar tasawuf di Indonesia teu kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna malah nyala anu hancur-hancuran sebab iya ahli tasawuf ieu anu getol jasa berjuangna tanpa pamrih militan jana mah teu hayang dibere hiji Allah sakitu beta urang lamun geus kos kitu karak ieu lain Pak dibabawakan ku bupati ya ceramah teu dibawa ku bupati teu ceramah
bahwa ku gubernur teh kiai musiman nu kos kitu ngaranna salah teh kiai henteu maksudna teh bener eta mah kiai har tidak jang negakeun agama nu sabener-bener nama moal bisa ku jelema-jelema nu kos ka ditu sebab aya kepentingan luar agama anu teger mah hiji we sabodo aing mah hiji beng neangan ridho Allah lillah teh hayang diagungkeun teh hayang dimuliakeun teh hayang dibere teh hayang hiji be Allah diaromongkeun sadaekna sia ngomongkeun engke geus sia katulah ku Gusti Allah sorangan jelema nu keur ka Allah diomongkeun tungguan moal kabel sia nu kituna moal beda ieu nu urang ngadenge mana sih Jawa Timur nu lilahna mana sih Jawa Tengah nu lilahna ya caknya lillah mah urusan hate beres bener omongkeun ku sia langkah sia ku hatetan teu hate teh aya haseupna ka mana arahna teh ayo ahli Allah omongkeun ku sia ulah nu hirup keneh nu geus paeh ngomongkeun sia ka Maulana Hasanuddin omongkeun moal kembal sia jadi cak-cak sia omongkeun sia ta Habib Lutfi ku sia omongkeun sia moal kebal sia urang ngomongkeun Gus Dur bae ngomongkeun Gus Dur ala lajur jelema kabeh asal ngomongkeun Gus Dur teh kebal tak beres nyana mah biasa bae teh nyangun acan ahli Allah lamun diomongkeun awas man adzalli waliyan faqad adzantu bil haram jelema ngomongkeun wali aing sarua jeung ngalawan ka aing cak Allah tungguan parang sana tah ieu munafik hiji yang serikeun ka Kangjeng Nabi yang serikeun ka rombongan mukminin anu berangkat perang beserta Kangjeng Nabi lantaran saat paila jeung musim gugur panas anu luar biasa nya nambah seserian yang serikeun bunga ku ditinggalkeun anak munafik nomor kaduana loba jasa loba pisan para sahabat anu memperjuangkeun agama teh mere hartana segala rupana bentuk hewan, bentuk makanan, bentuk uang, emas, perak, masya Allah dikerahkan jang jihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim justru munafik mah wa karihu ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ngomongna mukminin neruskeun ucapan Kangjeng tidak mau tahu paila atau panas kita berangkat paeh syahid urang tinggal salengkah deui menuju Tabuk berarti menuju surga sahabat ngaromona geus kitu kadeleuna urang teh keur ngalengkah menuju Tabuk padahal menuju surga Firdaus sahabat teh ngomong geus kitu dedeleuan urang lantaran urang masih di dunia berangkat teh lengkah-lengkah urang menuju Tabuk tetapi aslinya menuju surga tapi munafik mah ngomongna wa qaulul la tanfiru fil hari panas blon panas ulah berangkat panas ya nyiksa awak ya. Tapi sahabat ke Bandung berangkat beserta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi qulna jahannam asyaddu harra. Gusti Allah kul bejakeun Muhammad eta munafikin ngomong panas. Emang bener keur panas tapi naru jahannam asyaddu harra. Panasna neraka jahanam leuwih sangat, leuwih dahsyat, leuwih parah tibatan panasna Tabuk. Kuari karasa panas, perang, paeh, surga, nikmat seserian. Tapi nyana kuari ngarasakeun panas, nyana teu milu perang seserian, sakedeung deui di kulub di neraka jahanam leuwih panas. Ya Allah ya Rabbi, urang kuari panas.
urang panas balik nilian jam bae kieu liwat tamual ye geus kieu bae nya tadi ngauduk setengah piring doang ye geus kieu bae panas geus kikipas nya tah aya bae nu nganasehatan di itu ulah ngaji panas urang teh kan butuh kesehatan panas eta mah kan teu bagus korenganan bejakeun kanyanan naru jahannam asyadu harro panas na jahannam da sia di imah bae leuwih sanget tibatan panas dari majelis di majelis mah panas ge lah sakedeung di majelis mah kieu eta tapi ieu parah mah cenah kieu panas hate kumaha mah ieu hate panas teu mah di ASEAN ge panas bae teman di ASEAN ge ku urang panas bae ye tapi lamun urang manteng ka Gusti Allah urang misalnya ibadah ngaji salat zikir baca Quran panas teu ngarasa panas bae alhamdulillah Gusti abdi dibere keluar kesang ieu kesang teh jadi saksi engke di akhirat teh cak kesang teh ya Allah ya Rabbi teu ridho abdi lamun jelema eta dikanarakakeun sebab nyana tengah penting maca Quran kesangan abdi saksina Masya Allah saha nu kituna Masya Allah kos nyana bae boro-boro maca Quran kesangan putih make AC ge heuh bae kagara gede baca auzubillahi minasyaitonirrajim make AC atau make kipas geus ngeunaheun jasa kopi aya ngeunaheun geus tinggal husuna bae maca Quran ye bismillahirrahmanirrahim yasin wal Quran wal Quran lagi min negara muzaina sadaqallahu iraha berjuangna iraha henteu kieu sia goblok awak ja Aisyah nonton TV mah berjam-jam kuat ja sia urusan dunia mah berjam-jam kuat ngobrol sia berjam-jam kuat main catur sia berjam-jam ge kuat sababar ajang sia kuat coba ieu paksakeun maca Quran sia tolol goblok carekan awak urang bawakeun golok kieu katarangkeun ieu ku aing ieu lain maca Quran tungtungna mah nyarekan awak we lah tah karak mun bisa nyarekan awak hebat jelema mah eta gitu bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas tereng geus anta mah tuh tamat cak majikan amal kebal deui sadaqallah ye atuh kalau birabbin nas birabbin majikan enggak ada yakin ilahin nas min syarri wa taqulu make Quran ka geus talar tah mah Jadi wasal khanas alladzi wasbi sudurin jinnati wa sadaqah do bener teh jauh disangkaan kula atuh naon artina eta kopi ka kula teh bener teu kudu make kopi kula ngomong sia geus porosotkeun calana cak pamajikanna paingan maksudna eta meureun aduh loba omong saya polisi kayak orang ditangkap deh kan untung nama Masya Allah kari awak tuh pernah diperjuangkan ku urang perjuangkan nafsu orang sekali 2 kali 3 kali 4 kali terus perjuangkan kayak itu bakal ngenahin orang ka berangan saya itu ya Allah nalangsat Masya Allah moal balik deui waktu teh ka tukang teh eta kosong teu pake ibadah ka Gusti Allah. Ya Allah sabaraha tahun urang mengisi hirup dikosong-kosongkeun moal balik deui ka tukang. Tinggal nu kahareup tah para solihin teh ceurik nyeung ceurikan lamun katinggaleun lewat datang ka subuh teu hudang tadi moal balik deui kan waktu eta kosong pake sare. Batur mah geus datang ka dinya nyeung ceurikan teh. Geus lain yang cerikan dosa deui yang cerikan waktu kaliwat urang mah subuh qodoan geus seuseurean qodoan Allahu akbar aya anak dek Allah madinina kan kieu ai sorangan mah nyana ge pal-palan
lantaran aya anak liwat di handap. Aduh, anak dah ngintip deh ongko. Mah, bapak kok sholatnya begini? Tah, aja teu nalangsa. Lamun hayang nyaho tah pangkat solihin mah tinggalin tahajud bae teh kalewatan gatang ka subuh. Subuhna mencar karak tahrim doang. Geus ngalengis. Ceurik lain yang ceurik ka dosa. Eta waktu tah kaliwat, masyaallah kosong jaknya. Aduh, mun ditegor ke di hareupeun Allah, sia eta pon pake sare. Kunaon nu mantak sare lelap? Tah ditanyakeun, nu mantak lelap sare berarti kan awalna kunaon? Mun barang dahar naon, mun boga masalah naon. Dituntut terus ka dinya. Ceri para solihin urang pernah henteu. Henteu pernah pan urang. Ya Allah, ya Rabb. Urang mancan nyorang kesangan ibadah teh can nyorang. Nu mantak di masjid di majelis make ieu ge asup ulah kesangan jasa ulah awak urang teh ibadah ulah kesangan. Tapi kan main catur mah. Ngitung kesang teh ngitung. Teu gitu. Tapi ibadah maka karena Allah sholli sholatan kamilatan wa sallu salaman tam. Ngaraneuheunnya ibadah kieu kesangan cek yang sholli sholatan kamilatan wa sallu. Pindah keluar aya tiis cek angin. Allah sholli sholatan kamilatan. Tah di dieu mah tiis sholli sholatan kamilatan. Di jerok kesangan di luar katiisan dikira benerna tolol. Awak berat kudu dicerekan awak kurang. Siapa munafik berarti siapa awak? Dibere umur lain pakai ka Gusti Allah, dibere sehat lain pakai ka Gusti Allah. Jae ge munafik dukos kitu mah. Munafik dukos kitu farihal mukhallafuna bimaq'adihim. Bunga seserian nya nama di tempatna teu daek berjuang. Bakarihu ayu jahidu. Bunga nya nama berjuang. Nah ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi diajak perang embungeun ku ari mah urang bae ieu zaman urang. Urang teh bungah tah henteu mun diajak berjuang agama di zaman urang, berjuang di zaman urang naon? Atuh ieu bae heulanan awak urang nu babari teu kudu make modal. Berjuangkeun salat 5 waktu berjamaah. Mun teu berjamaah, ieu aya naon awak teu daek berjamaah ieu. Tidak berjamaah nu dianggap ku ari teh urang anu nganggap hebat urang tah eta geus salah. Geus salah hebat menang tapi ngarasa hebat bahaya. Ieu nu paling bahaya ge ngarasa hebat. Eueuh nu dikolotkeun ku aing, eueuh nu dideuleuh ku aing. Geus aing mah kajian mun parid bae sorangan. Tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar. Berjamaah teh syiar. Untuk cenah aing mah maka perjalanan wali belkok sia. Wali sia. Berjamaah. Mun teu berjamaah tanya. Awak sia sih kudu teu daek berjamaah masjid dampe. Imamna aya. Haju sakitu mah tegep tapi sia teu daek. Bah, embung aing mah kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan. Tah eta nafsu nu kos kitu. Nafsu teh nu kos kitu teh. Dikiraha teh sakedeung deui cabut umur. Selesai. Perjuangkeun urang berjuang teh syiar-syiar. Syiar-syiar agama atuh perjuangkeun ku urang teh ayo di lembur urang teh. Mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik. Masyaallah kan. Lumantak ulama kataji di pesantren Banjar teh lain naon di pesantren Banjar. Eta ku hebat ayah nyin pondok pesantren kemudian ieu masjid sekelilingna anak-anak incu waya salat ka masjid. Masya Allah tah di Banjar teh datang ka kuari istimewana waya salat ka masjid kabeh nu imam rawatibna hiji geus lamun kaburu atuh berjamaah teu kaburu tetep ka masjid salat jeung sabaraha tilok salat di imah di masjid tah ngahirupkeun kos kitu tah hese jasa. Urang mah ieu pondok pesantren teh Pasalia. Di ditu pondok pesantren Pasalia masing-masing.
Komo nu lain pondok pesantren mah di lembur ngang salat sarua bae ka Allah di masjid ka Allah di ka Allah ngadali soekeun habek teh sungutna. Ngadalilnya na di masjid ka Allah di ka Allah tuh sarua bae ka Allah tah. Iya biang munafik anu kos kieu. Ye ka masjid bae boga anak. Anakna kan nanyakeun abah ka mana berjamaah. Saregep kan kadengena. Masyaallah. Engke kebal anak lagi nuturkeun bantah. Wari mah anakna geus sedayakeun ka masjid. Sia ka masjid. Abah ge tilo. Dek ngomong naon coba abahna yeuh, dek ngomong naon. Geus pareum teh dipareuman ku urang sorangan. Ieu aya titik-titik munafik kan saeutik di jero qalbu urang. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu ayjahidu bi abwalihim wa anfusihim fisabilillah. Memeh ngajured, memeh kholwah dideuleu sehari-harina ieu teh kos tali tak encan, kos tali teh diliwatkeun ka dieu ditalikeun ka dieu daekeun. Atuh berjamaah ge masih ngabageun keneh kos besi. Kos besi, atuh kan kudu kos tali ditalikeun ka dieu, dicanggereudkeun ka dieu daek. Oh, karak dia kholwah. Hari kamu ngabageun keneh bae mah. Besina ge ieu mah besi ulil absor ulil ese ya kari teh iyalah munafik ngomong latan firu berangkat hari gol pejakeun Muhammad kepada munafik naru jahannam asyaddu harra neraka jahanam leuwih dahsyat panasna. Nah wari urang jangan nasehatan urang awak panas emang ngaji tapi jahanam lebih panas. Jangan nasihatan orang. Awak panas emang ge mere duit teh yang jariah tapi neraka jahanam lebih panas. Oh. Cak pa awewe awak dicandung teh panas emang ge tapi jahanam lebih panas. Tak kudu cara pemajikan ayah teh abajal tadi. Asana ieu mah baralik di tawaran kabehan. Kaji tadi ngaji. Kadenge kiai. Aya pemajikan ayah menawarannya. Besi ka haji dikawin deui. Kula ge nuturkeun bae lah pokona mah kasurahan kiai tadi. Neng Ridho balik. Sial siapa? Kok kakak mah bangun hayang teh gitu. Henteu sih. Tadi bangun merangkak itu, ini aing mah nanya ge sia lamun aing ka WD, emang sia deuk balik apa deuk cicing WD? Baliklah. Geus atulah ikos kitu mah tawaran. Allah. Tah, nar jahannam asyaddu harra. Kitu ge law kanu yafqahun, lamun nyana nyarahun. Lamun nyana jarahun bahwa neraka jahanam leuwih sangat panas, leuwih dahsyat panas, leuwih pohara panasna. Mata kalau mual ketinggalan, mual ditinggalkan, mual ninggalkan mana pasti berangkat. Lamun nyaho neraka jahanam lebih dahsyat panas pasti berangkat. Kos kuari bae urang. Lamun nyahoeun bahwa neraka jahanam teh jang meuleum nu kredit, jang moal ngredit urang. Mun nyaho urang bahwa neraka jahanam lebih dahsyat, jang moal nyokot duit bank. Moal kajeun kumaha ge bank tah bunga-bunga lain bank. Nah, lamun nyahoeun bahwa ngabohong eta jahanam jamual ngabohong mun nyaho nipu teh jahanam panas atuh jamual ngabohong kulantaran teh nyaho pajar teh teu panas atuh dilakukeun. Mulai ti ayeuna nasehatan awak urang masyaallah eueuh anu bisa nganasehatan polisi moal bisa dinasehatan ku kiai mani nganasehatan sorangan abri moal bisa dinasehatan ku kiai ku mani nganasehatan sorangan. Janya nama celi nage geus lain celi pengajian. Jana mah geus celi trit. Siap dan. Ku kiai mah teu lah kiai ieu loba omong bawel. Kajeun tapi nasehatan ku sorangan teu bisa dinasehatan ku janya nage loba nu salat, loba nu iman. Nah DPR geus teu bisa dinasehatan ku kiai. Geus kiai mah anggap bae eta mah. Nu edan. Sia bae nganasehatan sorangan lamun geus ka kiai nganggap nu edan basalah geus kiai anggap sia jelema gila, jelema edan tapi nasehatan awak sia. Sakedeung deui sia bakal modar sarua bae. Paeh ka neraka.
Bupati geus teu bisa dinasehatan, pejabat teu bisa dinasehatan ku kiai, lantaran kiaina diberean bae. Dah dia mah mau juga atuh ya ngasehatan, dia dikasih uang sama gua. Kagak dikasih uang mah ya kagak, geus teu narima kana nasehatna lantaran nyana merean bae. Geus lalagaan, akhirnya teu didengekeun, kajen geus, tapi nasehatan awak sorangan ku sia-sia bakal modar sarua bae. Dalam urang geus bisa nganasehatan sorangan geus teu perlu kiai. Ieu bekuari urang nganasehatan ieu mah lalagaan ieu. Ieu ngaji teh keur lalagaan ieu mah, anggap hiburan topeng lah. Anggap topeng lah, monyetan doang. Monyetna dihandap. Anggap dah. Tapi geus ieu mah kajen dianggap topeng monyet ge. Ngan balik mah nasehatan sorangan geura. Nasehatan ku sorangan teu bisa ka nasehatan ku kiai, nasehatan sorangan. Kiai lamun geus bisa nganasehatan sorangan bakal hebat geura. Sebab kiai loba hasud jasa, loba jasa kiai mah nu hasud anu nasehatan awak sorangan. Sebab kiai mah geus teu bisa dinasehatan ku kiai deui. Ngadengekeun cak aing mah teu bagus kiai tah. Ngadengekeun ye, mana bisa ngomong doang. Sia ngomong doang. Geus kajen geus kiai teu bisa ngasehatan ku sorangan. Awak sia teh dititipan ku Gusti Allah teh ilmu. Kadahanan jang batur jang sorangan. Geus datang ka mana sia ngamalkeun ilmu titipan Allah. Ayo melalui kabisa-kabisa sia anu dititipkeun ieu ku Gusti Allah ka sia awak. Geus datang ka mana? Batur mah tuh. Ayah Banjar datang ka maot memperjuangkeun agama teh magahan ngaji, mama sempur masyaallah. Ya Allah ya Rabbi. Tuh Mama Satibi, tuh Mama Nahrawi, Mama Oco, Mama Jengan Imam Keresek datang ka maot nya nama memperjuangkeun agama teh. Ai sia kunaon haju memperjuangkeun Golkar. Ya sia awak ya. Awas sia ku aing dipeupeuh ku kayu Golkar sia ku aing. Hah? Nasehatan nu bisa nganasehatan ya batur mah malah nyeungsirikeun. Nasehatan ilmu teh nu bagus mah jangan nasehatan diri sorang. Nu mantak dizarahan ge Mama Sempur dizarahan, Mama Bakri ngaranna itu Mama Satibi teu eureun-eureun dizarahan, tuh Mama kitu Mama Nahrawi di teu eureun-eureun dizarahan, Mama Oco jeung sajaban. Eta teh kapan meureun aya sinar. Nah sia awak ye mun urang jadi kiai. Sia lamun paes anu ngajarahan. Ngomong deui emang sia hayang dizarahan. Yang dizarahan maksudnya berarti hayang wali meureun hayang mulia goblok si awak. Atuh teh anak-anak ya urang nu ngajarahan. Wasiatan ka anak. Wasiatan ka anak. Nah ka dieu. Abang mun paes ajarannya teu hayang. Ya berarti. Emang kudu diplit, apa plit? Berarti kan urang teh henteu bisa ngancebkeun pangaruh ilmu ka anak. Eta nu mantak dizarahan ge ulama-ulama bisa nembus ke jero hate. Bisa nembus ke jero hate. Komo mun aya waliullah mah kan bisa komunikasi. Aya nu sok ku urang dihadiahan Imam Badawi. Imam Ahmad Kabirur Rifai, Imam Badawi tah sakurun tah. Begitu Imam Badawi maot kan Imam Rifai kan kadinya ziarah. Begitu ziarah, assalamualaikum ya Imam Badawi. Badawi teh Habib kan itu dah mah. Terus we baca hadiah. Nah, nyana boga masalah isuk. Lain isuk dina tahun ieu endeu ka Mekah. Maksudna minta petunjuk istikharah ka Gusti Allah encan aya petunjuk bae. Ieu melalui ziarah ka Imam Badawi. Nyana ziarah di jero hate, ieu di jero hate. Ieu minta petunjuk endeu ka Mekah. Beres, amin, alhamdulillahirabbil alamin. Henteu ngomong teh naon. Suara di jero kuburan. Ya Ahmad Kabirur Rifai bisi ka Mekah bae insyaallah tahun ieu aman salamet teueuh nanaon. Geus geura ka Mekah. Nyana ngahulang we kieu bae. Suara di jero kuburan. Buat kakadenge, ya Allah ya Rabbi cak kita isi Imam Badawi pohara amat. Pohara aja setak kadenge ieu mah lain ku perasaan tapi ku ceuli.
Ieu di tukang murid-muridna. Aisyah tadi ngadenge mama. Masya Allah. Datang ke kos kitu. Datang ke kos itu karomah nu mantap urang di hadiahan bae Imam Badawi di hadiahan, Imam Ahmad Kabir Rifai di hadiatah dibuktinan. Madat Imam Syaroni zarah kadinya anu ngarang Mizan Syaroni teh. Zarah kadinya ku hebat-hebatna karomah di jero hatena nyaho coba. Zarah ya kadieu ye. Coba cenah lamun boga masalah langsung dijawab aya suara di imahna teh boga rencana kos kitu teh dina hate. Assalamualaikum ya Badawi. Beres. Encan ingkah. Hei Syaroni, masalah nu di kitab anu nu kumaneh dipake kabingung teh eta jawabanana ieu. Sakian lamun dikak bulu aing mah. Dijawab langsung di dinya. Kakarak di dinya mah percaya jasa langsung endek di hadiahan bae. Setiap salat kula dek hadiahan ka Imam Badawi. Nah ieu eta bukti. Sia ge kan jarah langsung dijawab. Eta mah dunia luar teh nu ngajawab eta mah. Gaib luar teh mah. Masya Allah, teh Imam Badawi lain lalagaan kunaon eta? Aya nu nanyakeun tah Imam babaturan Imam Syaroni, aya wah hayang nanyakeun. Ieu asal boga masalah deuk nanya kok dijawab langsung. Deuk nanyakeun boga amal naon? Jeung boga wiridan naon keur basa hirupna. Aing mah eta mah ditanyakeun, ziarahnya salam. Tontowi. Imam Tontowi ulah nanyakeun kos kitu. Babacaan mah sarua bae, Quran na sarua, hadis na sarua, zikir na sarua, shalawat na sarua, ikhlaskeun. Langsung dijawab, ikhlaskeun ka Allah, ulah aya muatan-muatan naon. Dibejakeun ku jana, siapa baca shalawat pan hayang anu, siapa zikir pan hayang anu. Cek enak geus. Boro-boro Gusti Allah waliullah ge nyahoeun. Urang mun nyarita kos kitu jeung papada urang mah percaya sebab ahli sunnah wal jamaah. Urang mah cinta ka Kangjeng, cinta ka sahabat, cinta ka para aulia Allah, percaya ja aya kitabna, mun ditajakeun kitabna aya. Tapi kan urang lamun nyaritakeun ka bangsa modernis, ka bangsa Wahabi, ka bangsa Muhammadiyah, Persib. Ya mau percayaan kos kitu teh. Teu percayaan kajeun. Urang ulah cangcaya nyana teu percaya, ieu mah urusan kepercayaan. Engke sakedeung deui paeh cara kabuka. Sebab naon? Sebab nyana teu merasakeun lamun nyana dibere rasa mah ku Gusti Allah kan ahli-ahli Allah teh eta ibadah teh lain sakadar dibere perasaan anu indah. Anu hese dicaritakeunana sebab tama perasaan. Tuh kos lemah kawin kanu jore. Nyanana kasep sugih beunghar tapi kawinna kanu jore. Urang kan dada tanya. Masya Allah, dia potongan siapa kanu gelis dia tuh loba anu cuma mau kana mah kok ieu kanu jore. Rupane ora pira rasane bong. Tah, ieu kan perasaan. Aya perasaan anu teu bisa dicaritakeun ku manehanana. Jalamun manehanana teu boga perasaan mah atuh awe ieu meuli nu mana ge bisa, tapi aya satu perasaan, pandangan batin anu luar biasa. Lah cara meureun ieu teh bisa kitu. Sebab urang kawin kanu geulis can puguh bisa ngahudangkeun tahajud. Tapi pamajikan aing mah jore-jore ge ngahudangkeun. Kaji biasana kaji tahajud hudang, tah mendek tahajud teu penting hudang. Kajen awakna teu hudang enggak asal sana bae hudang. Sia masuk aju leuwih ieu ngahudangkeun teh. Ya eta kan nu geulis can puguh ngahudangkeun kos kitu. Tah aing kataji ku etana masyaallah bisa ngabangkitkeun semangat ibadah ketika aya nu maot tatangga kaji. Atuh itu tatangga maot itu ilmu tahlilan, tahlil atuh ka ditu tah aing inget ka dinyana. Urusan jore urusan lah sapira di dunia ieu tapi ngabangkitkeun semangatna aing. Tah nu pake kainget-ingeteun ku aing eta. Haji, itu tuh naon masjid itu ka haji encan mere kan ka ditu. Enggak sabaraha duit? Geus atuh aing mah 20 juta mah. Isin atuh ka haji. Ya ka haji mah pun boga ratusan juta. Tah aing inget ka dinyana ngabangkitkeun semangatna tah. Tah aing leuwih wajah jeung seleuna mah teu sabaraha tapi eta tah aya pandangan kos kitu.
Eta kan jarang eta. Pamajikan ditanya, "Neng, emang eta sok ngabangkitkeun atuh kula mun teu kitu naon pupuryeuna?" Gelis henteu pana. Ngajak-ngajak ibadah ka Gusti Allah. Beuh, Neng, pohara amat, Neng. Neng pohara hatena ieu. Alhamdulillah tuh. Bandingkeun jeung Rubaiatul Adawiyah mah masih luhuran Rubaiah, Neng. Pan kitu amat. Tah eta. Kainget-ingeteun kan. Loba urang boga pamajikan teh lain urusan gelisna, lain urusan hebat tetapi ieu semangat nyemangatkeun ka ibadah. Aya anu boga pamajikan gelis. Majikan we geus bae kitu. Boro-boro ngajakan ka aing, nyanana ge diajak salat, wae jasa. Ih, sakali da aing geus mere ka masjid 10 juta kita dicokot deui. Aing isi atuh mun pamajikan goblok-goblok teuing. Mun teu dicokot cenah gua balik balik pan ieu babo. Masya Allah, tungtungna mah turunan mana sih pamajikan aing tuh? Tungtungna mah katurunan bae. Tah, iya. Urang mantek deagan pamajikan teh tanu bisa nyemangatkeun ibadah di dunia mah moal kebal. Moal kebal di dunia mah. Masya Allah ngagugulung nafsu mah babari sebenarnya. Dah. Ieu munafik. Munafik berbeda bae. Kanjeng Nabi ngajak berjuang, nya nama cicing. Kanjeng Nabi ngajak keluarkan harta, nya nama ulah. Kanjeng Nabi ngajakan siap berjuang di medan laga kajian pagi, nya nama ulah. Kanjeng Nabi kajian panas ge, nya nama ngaulah-ulah panas susah. Ialah munafik. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Di dieu teh aya lam amr ai lam amr makan marentah li tolab. Jadi atuh pihartieunana nurutkeun zahir mafal yadhaku maka kudu seuri. Eta munafikin qalilan saeutik di dunia wal yabku jeung kudu carerik munafikin teh fil akhirat di akhirat kasiron bari loba mal kaharti komo ka dieuna jazaam bima kanu yaksibun kena balesan pagawean nu kumanehana di usaha. Jadi atuh kudu careri, kudu sareri di dunia saeutik bae. Wal yabku ke kudu careri, kudu sareri di dunia saeutik, kudu cerik di akhirat nu loba dibolak-balikkeun teu kaharti. Lain kitu asana. Atuh komo ieu jazaa'am bima kanu. Jadi eta lamun ku urang dibacana henteu make ilmu ma'ani moal ka harti make alfiah doang mah kos kitu ngahartikeun zahir lumpatkeun ku urang ka ilmu ma'ani. Dibere urang aba-aba ku Imam Jalal. Khobarun an halihim bisyighatil amri. Setik teuing nya merena aba-abana nya. Datang ka teu kaharti deui pan ku urang. Geus bae mending sadaqallahul azim bae. Teu kaharti hese. Orenganan di dieu teh tolab nabi mana khobar. Mentek tadi khobarun ieu teh bahasa khobar. Nyaritakeun an halihim tina tingkahna munafikin. Tetapi make bahasana bisyighatil amri make segat amr. Geus lamun dilempengkeun mah horeng ieu teh amri bimakna khobar. Ieu bahkan sakadar nyaritakeun atuh ulah dibawa amrna. Geus lempengna ngomong mah eta munafikin teh kulantaran di dunia nang tangan bae ka Kangjeng Nabi, pagawean teh nang tangan ka Kangjeng Nabi, selalu kontra bae jeung Kangjeng Nabi. Pagaweanana nya nama pagawean anu pinarakaeun bae atuh. Engkena ieu munafikin mah engkena dedeh lain deui kan. Tadi tah obar kan
lantaran munafikin mah boga pagawean teh selalu berbeda bae jeung Kangjeng Nabi. Sedangkan Kangjeng Nabi mah ieu teh ngajakan ka akhirat atuh meureunannya nama ngajakan ka neraka dunungan. Geus atuh manehanana mah ajakan ka neraka geus ku Gusti Allah dicaritakeun di dieu make bahasa-bahasa amr. Kulantaran kukuh-kukuhna manehanana bakal ka neraka, maka sanajan hobar make caritaan amr. Geus atuh di dieu teh nyaritakeun tingkah munafik, horeng munafikin mah nu tadi seserian teh anjeun serikeun Kangjeng Nabi eta teh fal yadhaku qalila seserianana moal kebel kan kaharti dijah tangkorakna meureunna hese ieu teh ngahartikeun ieu teh hese ieu jauh bener jauh salah jieu teh bener bener salah mah ulah terus keur kiai balik siana. Tah hese ngaji teh kos kieu tah mantep kudu ngaji ilmu ma'ani jang paranti nu kos karar ieu tah mantep santri sia mondok sabar tahun 15 angel amat hese ngaji teh hese mun ngaji babari mah atuh kotoknya bisa magahan lagi, embe bisa magahan lagi, kebo bisa magahan lagi. Kulantaran ngaji hese. Atuh kieu aja kebo mah atuh sia kos kebo maksudnya. Ih hese. Sia teh ngomong dua aing teh goblok. Itu sia teh kos embe berarti. Nu teu pinter teh embe. Oh nu teu pinter mah embe. Heuh, nu pinter mah jelema. Oh, jadi lamun teu pinter embe. Heuh, hadena kudu teu pinter. Embe sia. Siambe pas gitu batak emang kadeleuna jelema ku wali mah kan oh iya jelema oh iya mah setengah jelema oh iya mah embe oh iya mah monyet pan ka dieu cenah kiai ya jodoain deui dah ulah dari parihal mukhallafuna bubungannya nama seserian atau dijelaskan di dieu ieu teh seserian teh falyabhaku qalila nyaritakeun nu tadi berarti ieu tingkah munafik teh seriba moal kebal sanajan saumur hirup waktuna manehanana teh 100 tahun misalna aju bubungahan bae seserian lain sajam 2 jam lain sapoe 2 poe lain saminggu 2 minggu tapi na 100 tahun anggap bae kolil bae lantaran dibandingkeun jeung masa akhirat abadal abidin wa amadal amidin tungtungna naon hartina 100 tahun komo tamangan 50 tahun komo ngan 40 tahun falyabhaku qalila seri nyana yang serikeun Kangjeng Nabi moal kebal sok sia seserian ke di akhirat wal yabku katsira engke bakal ceurik sia di akhirat lantaran neuleuh neraka dirasakeun ku sia neraka ngojay sia kakerebekan di neraka wal yabku katsira sia bakal di akhirat je ieu teh naon jazaa'an bima kanu yaksibun etalah balasan-balasan kalakuannya na pagaweannya na nuku manehanana dipigawe waktu harita bubungahan seserian sak moal kebal sia seuri di alam dunia anu manehanana kamari ngajakan ulah berjuang teh sok sia seserian sesenangan ke wal yabku katsira bakal ngerebek di neraka abadal abidin wa amadal amidin. Nah ieu teh anu geus kieu ngaranna amr bimana khobar geus atuh berarti majaz. Nah, lamun geus caritaan majaz geus lain deui ka ditu ngaji kolot ngaranna. Ngaji kolot umur kiai atuh ambalaya umur manu kolot itu. Jang naon hartina umur kolot. Ngan sakudu merekpek doang mah. Umur mah bisa kolot, tapi pangarti bisa orok. Iya betul kudu kolot teu kudu ngora. Budak keneh tapi hebat kolot berarti pemikiran anak. Mentek dina ilmu tarekat teh lain deuleu kolot jeung budakna. Deuleu kakolotan pemikiran jeung kesiapan anak. Ieu budak keneh tapi hebat Imam Syafi'i mah norekatna. Ti masih kene umur 6 tahun. Imam Ghazali norekat anu awal nama umur 12 tahun. Ya Allah ya Rabb. Imam Sya'roni norekatna
di umur 18 tahun. Budak kene Gus Dur budak kene. Habib Lutfi kami mimitian ada tuh kapan di umur belasan tahun. Iya tuh lain kolot tuh. Ye cenah ulah wakan norekat kurang mau tama pakaian kolot ke geus umur 60 tahun modar sia. Lain urusan kolot jeung budakna. Kolot pemikiran anak. Kolot ya pemikiran budak malah nu mere torekat ka jeung kumaha. Budak tapi pemikiran anak kolot jeung dewasa bakal. Cenah can ngaji cenah lain urusan ngaji, luar ngaji. Ngaji mah ieu mah luar. Luar sebenarnya. Imam Syaroni emang kumaha gitu. Imam Syaroni teh geus jago ngajina geus hebat luar biasa kemudian kabelah dieuna manehanana merenung hayang nikmat ibadah. Gancang caritana mah kapanggih bae lah jeung hiji guru. Kapanggih jeung hiji guru panti tadi jual kitab kabeh. Hah? Cik Syaroni jual. Nyana ngahuleng bepan ieu kitab paranti magahan ngaji. Mun eueuh kitab deuk kumaha? Paranti mutolaah mun eueuh kitab kumaha? Ngahuleng nyana titah dijual, jual kabeh. Waduh. Siap geus. Tah, siap jual kabeh. Jual bikenan. Geus eueuh kitab hiji-hiji acan di tarak dibere sholawat, dibere zikir. Nyana nanya, kunaon emang nu mantap titah dibikenan jeung dijual? Aya mah sia neuleuh deui. Ongkos jelema main gapleh eureun, tapi gaplehna teu luhureun lawang, moal kebel. Engke puyang itu naon? Oh gapleh teh. Cokot deui guyana. Ieu lalagan trenan. Tangkorak sia badanna. Mun endeup piceun. Urang macana kuret tadina resep jasa ngagitar lah kuari mah geus bisa digantungkeun, bae dideuleu, encan beneran teh kos kitu. Tobat teh can bener. Setahun puyang deui. Pamajikanna balik mulai cokot deui. Melepas kerinduan. Tah eta piceun. Piceun beres geus. Ieu. Ieu Syaroni langsung jual, beres. Kesimpulan nama jadi bejara tah rasa ya Allah ya teu hayang nyana ngomong sorangan eueuh naonan horenganan eta mah kitab nu ku aing dibaca eueuh naonan ketika geus dibere rasa ku Gusti Allah atuh diberean ilmu ku Gusti Allah neuk naon anu dibutuhkeun bahkan bisa nyeun kitab nu kamari kitab dibutuhkeun teu butuh kuari baca bisa nyeun kitab ai eta Imam Bajuri kalakuan nyeun kitabna emang kumaha gitu nu kurang dibaca sarah takrib teh ya Allah dongengna emang kumaha tadina geus jago ngajina titah ngarang ku guruna tetapi ulah make metode nu naringi aing teu kaarti jaga kumaha ulah make eta mah sia moal manfaat make kahebatan akal sia otak sia make grammar make dahu make maani make bayan moal aya nu maca kitab sia atuh kudu kumaha guru karang ku sia ulah make ilmu eta langsung ka harti ku cenah bere atuh abdi ilmu zikir bere tinggalkeun ilmu eta tinggal teng datanglah ka rasa masya Allah leungit kabeh ilmu nu ieu datanglah ilmu laduni dikarang maksud ngarang kos kitu kene ngan beda keur ieu mah make aturan-aturan eta melalui metode zahir kuari mah make nanti Allah akur kamangpaatan tepi ka kiamat bakal Fathul Muin datang ke kiamat Bajuri datang ke kiamat berbagai kitab nah, Syekh Nawawi datang ke kiamat kuari coba tak karangan ti Misro ambalaya kitab hayang urang maca teu hayang paling sekali doang dah geus balangkeun kunaon beda kolbu beda tah aya kos kituan ilmu Allah mah lain deui teh Bajuri lah geus dongeng teh kon di luar eta nah Imam Syaroni kos kitu ini kitab jana Mizan Kubro emang keur ieu ge neuk tetapi keur ieu mah make metode wari mah lain nang Allah langsung beda kos karar itulah geus datang ka dinya tah karak jadi jelema ngaranna sebab naon geus teu hayang Imam Syafi'i ngarang Al-Um 4 teh lemana Isapai nu mana nu asli
Coba opat itu hiji kitab dikarang ku opatan nyana keneh teu kaharti atuh moal kaharti urang mah beuki peda keneh dahar rambut teh jeung peda marah mah urang pamajikan ieu peda ka mana peda geus lain mikiran kita urang mah peda urang balik ngaji lamun mikiran ngaji mah geus teu kudu nanyakeun ka pamajikan katurup saji aya dahar aya eueuh marah ngaranna bloon ulah tah geus urang aya ambil dahar diajar tah urang kos kitu tah eueuh bae geus cicing aya keke pamajikan Kak mun kuali tilok nanyakeun ngamalkeun ilmu lah kuali waduh cek pamajikanna mantep nih beda kayak pemajikan ge beda ka urang teu marah urang teu naon saaya-aya beda bakal sikap pamajikan ka urang deudeuh jeung nyaahna bakal sebab naon ieu kan hahalang urang tah nu nyieun nyana curiga ka urang nu nyieun nyana henteu sono ka urang hahalang lamun urangna eueuhna naonan bener-bener ka Allah nyana ge sonoeun ka urang nuturkeun ka urang nu tadina mah urang minta dipencetan ge kanyana hese kuari mah nyana mencetan sorangan ka urang teh ngalangket teh tadina urang hayang ge hese kuari mah diporosotkeun paling ge cenah sing ada polisi kan aduh ya Allah ya Rabb ieu ya falyadhaku qalila wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun seperti eta lah munafik mudah-mudahan urang kabehan dijauhkeun tina penyakit munafik supaya urang tambah-tambah takwa ka Gusti Allah dimere mantep ibadah ka Gusti Allah jauhkeun penyakit-penyakit batin Al-Fatihah. Kangjeng Nabi dilanjutkan ku ari wala syakka annahu temang-mang deui yakin saenyana Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam babullahil a'zam lawang menuju Allah nyana anu nungtun urang yap ka dieu yap yu hayang ka Allah hayu cek Kangjeng Nabi hayu ulama utusanana wauh jasa jeung Allah besi hayang kapanggih jeung Allah hayu wasyafi'ul akram nu tukang nulungan ka Allah abdi mah bobolokot geus tanggung jawab jeung Kangjeng Nabi hayu pan aing mah ieu teh boga syafaat hayu cek Kangjeng Nabi tuturkeun hayu ka dieu yap weh mantep jasa abdi mah keur baringung deukeutan kulapan kulama deukeut ka Allah abdi boga keperluan macam-macam hayu ka dieu hayu dibejakeun ja Allah atuh anu bakal ngahasilkeun hayu ka dieu Kangjeng Nabi nu mantak urang teh moal jadi wali kajen kukumah ge tanpa maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta guru-guru torekat langsung ngasupkeun la ilaha illallah tanpa dibacaan sholawat teu lalahana konyol tama guru torekat kos kitu dek melakeun la ilaha illallah can loba maca sholawat torekat bloloon guruna nu boloon ye atuh dek la ilaha illallah teh ka Allah ai anu dilawangna Kangjeng Nabi kok atuh henteu melalui Kangjeng Nabi babullahil a'zam Kangjeng Nabi teh ye lawang ye ka dieu ku aing ditungtun ye asal siara deukeut ka aing urang teu baca sholawat ka Kangjeng Nabi nutup pintu Allah moal bisa kajen ting baripat teh moal bisa kajen bohong Kangjeng Nabi cicing di lawang ka dieu hayu ka dieu geura cek Kangjeng Nabi ayo anu ngusulkeun ka Allah abdi mah isin loba keperluan aya keperluan naon abdi mah isin loba kabingung boga kabingung naon ayo dilaporkeun boga ulah tuh Kangjeng Nabi nu mantak urang kudu bersisi lah Kangjeng Nabi na teu aya geus nitipkeun ka sahabat teu aya geus nitipkeun ka para tabiin geus teu aya nitipkeun ka atba tabiin teh ka atba tabiin hayu cak Kangjeng Nabi ge tuba liman ro'ani wa tuba liman ro'a man ro'ani wa tuba liman ro'a wa ro'a man ro'ani wa tuba liman ro'a wa ro'a Habib Rozak terakhir eta mah tah kos kitu lain Habib Rozak iyo
tubat tinggal deketan saha nu sok loba maca sholawat ijazah sholawat lobakeun heula maca sholawat ulang hayal jadi marifat ulang hayal jadi wali sholawat bae heulana wayu bae bari lempang sholawat bari diuk sholawat nungguan kitu di masjid maca sholawat deuk dahar maca sholawat ngeuk sare maca sholawat bila perlu ka pamajikan ya Allahumma sholli ala cak pamajikan kieu abad ieu cenah cak sholawat beneng ngelanan le pas menjelang nganggeus Allahumma sholli cak pamajikan Habib kok napa ngededet sholawat nih nah nu batok sholawat ka Kangjeng Nabi ai sholawatna nu mana ke ngajurus lamun sholawat munjiat qadiriyah hendak sabandiyah ka dituna sholawat nariyah syadziliyah sholawat fatihah ieu ka dituna adalah tijaniyah sholawat atuh ka ditu aya jurusan-jurusan sholawat teh deuk ka mana ieu urang aya ka jurus jumlah sabaraha sih kieu sholawat saeutik 4444 sholawat saeutik ngitungan mah bisa aya ente nu talar mana hiji naon Allahumma sholli ala Muhammad eta doang hiji jeung Ibrahimiyah paling ge eta bae geus tahan mantap eta baca berzanji teh sholawat assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal azkiya ya assalamu alayka eta teh urang lamun nyaho ka hartina indah jasa asfal asfiya ngeunaheun azkal azkiya min rabbis samai terus nu mantak ngarenung bae urang peureum benta jeruk Masya Allah nah kos gitulah nikmat jasa Kangjeng Nabi hayu tepikeun Kang ke ku sebab sering jasa urang maca sholawat haju urang ngahayal sabisa-bisa urang ngahayal teh make ilmu kaistimewaan Kangjeng kemuliaan Kangjeng sehingga kagambar Kangjeng teh dina hayayan urang dina benak hati urang kakasepan kagantengan kagagahan kaistimewaan zahiran wa batiran moal teu ngimpi urang moal datang ka teu ngimpi kajen kukum age nu dihayalkeun eta okos urang ngimpi ngahayal hayang mio ngimpi urang ngahayal hayang mio kaimpi urang naik mio wah dina impian nabrak kebo barang hadena aing ngimpi aduh lamun nya nabrak kebro cilaka cak gedet ngimpi nya hayang kawin jasa kasih neng lain hayang kawin jasa kahayal-hayal kasih neng aduh hayang jasa kaimpi kapanggih dina impian oh neng Masya Allah padahal mah dina asli nama teu bogoh dina ngimpi mah bogoh asli mah henteu geus ditolak sababaraha kali geus ditolak sababaraha kali teu usah ye dina surat lagi geus aya kos gituan tah nonsen macem-macem lah dina impian mah nyada daekeun nyada kurang dibawa waduh kos film India Romi Yuli kapanggih nyana wah haju gugulingan kos dina film India ngobrus aya kali gejebur ka kali sial hadena ngimpi doang tah eta teh impian teh nu mantap kabagi aya impian anu asli aya impian kembang aya impian khoyal tilu urang ngeuli gerege kitabna ya gitu atau aya karangan Imam Ghazali Ta'birur Ru'ya aya Ta'birur Ru'ya nu meuli kuring leutik aya karangan Imam Ghazali caritan ieu supaya ngimpi nu asli sebab jeung Kangjeng Nabi bapan teu bisa anu setan ge setan teu bisa ngarupa Kangjeng ku sebab urang terus-terusan bae komo tamah macana amsaratifu man wa farqani wal hubuyat daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim amsaratifu man wa farqani wal hubuyat daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min amsaratifu man. Nah dibaca kurang memeh sare wudu heula tas ngala wudu mandi nu bagus mandi heula
tas mandi ngalawudu make pakaian serba putih make sesengitan sila urang hadiah heula ka guru urang anu ngaijazahan haju ka sahibul mu'alika ta'libna yani Imam Busiri kemudian langsung dikhususkeun ka Kangjeng Nabi macana dinazomkeun barengan ku Maulaya Sholli bari jeung nyaho kahartina dibaca datang kareup sare sok kira eta syaratna kos kitu doang teh syaratna kurang sare to mendek telentang ti mimiti dieu kala Maulaya Sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli na'am saratifu man wa farqani wal hubuya daridul ladzati bil alami Maulaya Sholli wa sallim terus datang ka urang rada geus rada naon karang-karana engkeut-engkeut rek sare ngedeng langsung Ta'am saratifu man la farqani wal hubuya daridul ladzati bil alami Maulaya Sholli wa sallim dair PS sakali ente dua kali ka ditu da mangin pasti jasa kula caritana bulan puasa tah terus bulan puasa lempang ka Imah Ki Soleh di Imah Ki Soleh lewat jembatan aya jalan ka katu kukula nanya ai si jalan ka mana ieu nanya wi jalan ka Madinah padi Imah Ki Soleh sekolah teh belah diri Imah Ki Soleh ieu Madinah sedang jalan anyar cak nu ditanya teh nu bener ieu mah jalan anyar bagus teh guguran we kula lompat bener teu kebal aya Masjid Madinah ya Allah ieu Masjid Madinah ieu aya orang Arab kan anu unggal lawang aya orang Arab kula dikasep tidak boleh ini khusus orang Arab cek nya yeuh neangan deui lah aing nyaho lah loba lawangna cek urang teh pulau itu aya deui orang Arab udah kasep tidak boleh khusus orang Arab cek nya orang ajam tidak boleh lupa kadu itu unggal lawang aya orang Araban cak pemikiran teh jak Kangjeng Nabi mah lain nabi orang Arab jan nabi kabehan naik aing ka jeung kumaha ge naik kula ka luhur begitu naik ka luhur urang cek nya nggak boleh naik kadulu di handap wah kerumunan aya Kangjeng Nabi tuh ngancan katingali Kangjeng Nabi na ngan dina impian bingung ieu aing ngaragageun mana ringsek asana ringsek aing ieu ka mana ieu aju di tukang penjagana turun teu meunang di handap geus katingali kerumunan Kangjeng Nabi belah ditu ngancan katingali Kangjeng Nabi na jauh jadi kula ditungtung gitu tah ngan aya di luhur akhirnya kula turun ke handap alhamdulillah begitu nanya itu Kangjeng Nabi cenah buru-buru macet jelema teu bisa ka ditu hudang can kapanggih jeung Kangjeng Nabi geus hudang baru cek kula teh masyaallah tapi pan lumayan datang ke Masjid Madinah na ye eta ngimpi teh kos kitu teh nah eta bacaan eta kula ngabejaan we naam saratipun ngamandi heula mandi ngalawudu nol-nolkeun pikiran beres make sesengitan make baju nupis maksudnya karesep Kangjeng Nabi baju putih teh karesep Kangjeng jubah terus make sesengitan beres eta teh tadi ngarep kiblat hadiah ka Kangjeng Nabi ka sahabat ka wali kemudian ka guru urang anu ngaijazahan eta bus imam naon karang-karana Burdah ka Imam Busiri nazomkeun kemudian tambahan Maulaya syarat eta kemudian ngerti kana maknana diwiridna sameunangna ulah maka dihitung-hitung datang kareup sare cara tadi we miti dieu keula Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli min amsaratifu man wa farqani wal hubuya daridul ladzati bil alami terus ayat nu pernah ka kula bebeja kula gawe di datanya heuh geus barang diwirid ku nya aduh kiai cenah kunaon teu daek atuh mah ngimpi-ngimpi sia teu daek ya awas cenah kula teu daek jadi puyeng mah tungtungna mah eureun atuh sia eureun bahaya ke geus teu katekan berarti mah kos kitu mah teu katekan geus memehna meureun urang amun hayang cepet-cepet ngadahar jengkol nu loba meureunnya abeh terehes tungtungna mah teu kabaca bae eta sering ku kula meuli caritakeun sajan-sajan mah ieu mah ala kadar tak bulan puasa teh ngimpi kos kitu pernah teu nu sajan-sajan atuh meuli bejakeun we pokona mah geus deuk kapangideung teh kumaha we tah mah ngan ieu mah keur carita model tah ngimpi teh kos kitu tah ya jalan anyar ka ditu Madinah cenah waduh
bener masjidna aya teu kebal dengan eta dijagaan gitu tapi eta di ngimpi mah urang Arab ge bisa ngomong sudah deui. Wah, geus abah bebeja baheula abah. Waduh, tas ngimpi kasasawan teu bebeja ka kula. Bebeja aduh abah anu ngimpi kepanggih jeung Kangjeng Nabi. Pohara jasa eta mah. Geus pohara. Aju di Madinah eta mah lain ngimpi aneh abah mah. Manta kaju 3 poe teu ka masjid da. Abah moal ka masjid cenah 3 ieu mah heulanan kuda. Henteu bebeja asa sare asa henteu aya Kangjeng Nabi. Nu bantak atuh teu ka masjid abah mah asal eta kitu asa 3 poe. Masya Allah. Geus saya caritakeun eta mah. Eta wiridanna eta ngan abah mah terus munjiata nu paling dia tah munjiat tunjina mah kudu diijazahkeun heula. Ta eta Kangjeng Nabi asal geus urang kapanggih pernah kapanggih jeung Kangjeng Nabi be lain. Neuleunan naon ihina. Neuleunan naon teh hina eueuh deui pang indah-indahna ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi mah geus indah jasa, nikmat jasa. Kababayang bae deui moal poho-poho. Indah kapanggih jeung Kangjeng Nabi moal poho-poho jeung direresep keneh maca sholawat teh diberesep. Aya nu kabari bebeja maca sholawat mujiat cenah kiai haju ngimpi kunaon kapanggih jeung maung. Wah. Saya ijazahna di mana? Di Habib Rozak. Pantes atuh.